Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Puguh we lain deui Ki Obi ngaranjugna. Barang ngadenge caritanana Madraup, puguh lain pitandingeunana sarua we ti bonteng ngalawanan kadu. Darwita atuh nya kitu keneh pikirna Madraup teh asal lalawurana keur. Atuh ki jatuna oge ceburu ngarasa kaget. Teu sangka Madraup rek gede hati kitu. Turun atuh turun satera up. Sae. Culung Madraup luncat red kaki obing pok nyalita. Jaga pamursid bing euy. Geus kitu mah srog nyang hareup sapinuhna kaki jatun. Coba icip-icip Raup. Dah. Asa emut ka Mamad lapar icip-icip teh nya. Ki Jatun bari teu antaparah deui sabrut we ngasupkeun jurusna. Mangga ditampi ieu cilok. Madraup nyangigirkeun badana. Suku katuhuna ditarik ka tukang, sedeng leungeun katuhuna ngaheat mapak jurus musuh. Puguh jurus ngan pancingan malulu memeh panimpugna Madraup datang sakicep jurusna Ki Jatun ngadadak leungit tina sasaran. Barang jeung luncatna badan Ki Jatun kagigireun Madraup. Suku katuhuna ngaheat rek ngancejek ka kemplongna sedengkeun leungeun katuhuna ngahiuk di luhur rek ngababuk sirah. Tapi Madraup teu cileureun, rikat ngarampot ngakilak deui. Bari leungeuh dampal suku Ki Jatun. Culung! Manehna luncat ngajauhan, lantaran mun teu kitu pasti sirahna moal bisa disalametkeun. Hasil oge Madraup teu jol-jol kabeunangan. Atuh Ki Jatun nya kitu keneh lantaran waktu tadi dampal sukuna rek dipeupeuh teh, manehna rikat nalik di sukuna. Ngan orok kaya barang rek terus ngagebug. Madraup kaburu ngejat manten. Kukituna Ki Jatun lain di amarahna lantaran dina geprakan anu munggaran manehna henteu hasil, padahal pangabisana Madraup teh jauh pisan aya di sahanapeunana. Mikir kadinya tinggal baken diomong siak we manehna naraja. Madraup rikat ngolebat ka gigir. Tapi sakali ieu mah manehna salah ngitung katipu atah-atah ku gerakanna Ki Jatun. Puguh Ki Jatun geus dibalitungkeun kalawan asak moal kana pilumpateunana Madraup. Samemeh Madraup ancog kana lolongkerang anu bakal ditujuna. Badan Ki Jatun geus meresat nyeheulaan. Atuh puguh we pikeun Madraup mah teu beda we ti orang nyampeurkeun paneungeul. Ari jol ari habak we punukna beunang diketik. Salonton cedak deui ditimpah, jakuk deui ka kemplongna dihakan ku dampal suku Jebral. Aduh, Madraup rag-ragna nyangigir. Belak nangkarak bari teu usik deui. Cilong Ki Jatun loncat ka gigireun lawanna anu keur ngajoprak ngan napasna we tembong dina lebah lak-lakanana. Cakakak we mana seurinya kakak bangun anu ngeunah naker. Tapi ngadadag
reg teh serina eureun manehna ngadenge sora anu teu budu matak ngageterkeun jajantungna. Rikat manehna Malik ari breh teh Ki Jatun olhok bengong teu beda we ti anu kasima barang manehna ngarelet kalawang imah breh teh mireungeuh anu keunangtung semu rumangieung. Dipapah ku Nini Amah nu tayalian ti Aki Mursid anu maksakan nyampeurkeun barang ngadenge anu ribut-ribut di luar. Kayan beungeutna ebre haopak pias kacangan ku cahaya cempor anu harita keur dicakel ku Ki Obing nanakeun yen Aki Mursid teh bener-bener keur boga kanyeri. Tapi ari solana mah keur waktu tadi ngagero ka Ki Jatun kadengena es tuning pinuh ku daya wibawa anu matak nyintarkeun hate. Teu beda we ti anu dieusi ku Aji pileumpehan. Anu matak ieu sababna sajongjongan mah Ki Jatun teu beda ti Arca. Jatun andika kalangsu teh kabina-bina teuing. Ngagugu hawa nafsu ngumar amarah teh kadalon-dalon Jatun. Nepi ka teu sabar ngadaguan kaula cager heula. Dibela ananda saanu tanpa dosa tur anu pangebisana disahanapeun. Aki Mursid ngawaweleh Ki Jatun bari muntang ka Nini Amah. Ebreh kayan Aki Mursid harita geunandangan kenyeri anu lain dikieuna. Bae atuh Jatun. Ari kudu-kudu teuing mah kaula ngelayanan Andika. Di mana kahayang teh? Di dieu di buruan kaula atuh di mana? Ari sugan teh bohong Andika gering teh. Keun bae atuh engke we ari geus sager lah. Ki Jatun emalana rada gugup. Da percuma didinya ngalawanan anu sahanapeun didinya. Meuni teh sabar Jatun. Jadi keukeuh Andika teh marobah pamaksudan Jatun. Aki Mursid bari neuteup kanu keureuh ngajeng jenangtung tacan ingkah tina tempatna. Tetap Mursid, tetap heg asuh kaula rek mulang we nama. Ki Jatun ngaret ka Darwita, jelat los we ka anu poek. Darwita atuh gejleng we nuturkeun. Aki Mursid ngarenghap sedeng Ki Obing teu serikna tuturubun nyampeurkeun ka Madraub anu kakara inget tina kapaehanana terus dipapah diwa ka jero imah. Dedeh teuing Raub ngabelaan kuring teh nepi ka ngorbankeun kasalametan sorangan. Aki Mursid bari ngusapan punduk Madraub. Kesawios Pak, sakieu mah jamak we Pak. Gerak kulemkeun deui angura mah bilih katatarasan Pak. Madraub taya riuk-riuk bangun kaduhung sakitu dina meh teu menyat deui teh. Geus kitu mah koloyong Aki Mursid ka pangkengna bari dipapah ku Nini Amah. Madraub jeung Ki Obing dariuk di tengah imah. Henteu terus ting galoler kalaka terus ting kaletis baradami bari harewosan. Anu maksudna mah karena kudu buru-buru di bajaan ka Garut. Anu pidinten geus ditangtukeun nyaeta Ki Obing sedengkeun Madraub mah rek tetep ngabaturan Aki Mursid. Moal waka ditinggalkeun satungtungkarna tacan datang mah. Ngarasa melang satahari uang bisi Aki Mursid kumaonam. Isukna rebun-rebun keneh Ki Obing geus tembong ngagedi kaluar ti imahna Aki Mursid.
anu maksud nama reka Garut nyusulan karena memeh miang rek nyimpang heula ka imahna pikeun bebijah heula ka pamajikanana sata rek menta bekal oge sugan we si busro atawa si konon kabenaran keur nyampak di imahna rek dibawa pikeun batur keung di jalan ari lumaku taya batur teh sok asa cuang cieung teu pugu jak dumadak barang manehna keur jongjon ngagedig harita teh geus ngaliwatan Cihike ana rongheap ke Darwita pasang rok di jalan buguh wau sasatna batur salemur pada urang nang karuka pernah namangan rada anggang Ki Obing geus nyerengeh we ngajak seuri tapi nu diajakan nama kalah kah baketut baud taya seruanan daun pada angkat ke mana tak Ki Obing ngagentak milah ananya tenolih karena paroman anu Gatut Hasem ada si lain tas di mana Obing tas di si Mursid Darwita kalakah Malik nanya oge nyalitana huras matak nyentuhkan angen nah ditaros teh tak nibat kawas anu cuanaker apa salahku sama dirimu Ki Obing nama leungit sarehna lain ada si lain tiraha jadi gundal da semur si euy Darwita kalakah terus-terusan nanya oge boh sikapna boh lagamna bet kawas ngahajak rek nyieun ribut seolah-olah nyieun pucuk tigirang Ki Obing kaget oge nya getihna geus mimiti naik ka luhur halah barang mileungeuh polahna di dieu teh nya udah ngomong teh gagabah nakar saya Darwita pikeun dewek mah wawuh jeung itu wawuh jeung ieu oge taya halangan deuleu komo jeung pamursid mah anu geus teh tala hiji sepuh anu luhur budina balikana si lain leta kana bujur batur ari pipiluun kana anu teu urus Ki Obing males ngahualkeun naon sia jang jeung ngacablog teh sa monyet didinya monyet mah aing mah kingkong deuleu Darwita mari nyarentang pilo kawani lamun aing monyet sia oge kunyuk sate Ki Obing bari taki-taki puguh we lain di nafsuna Darwita boga rasa diungha ku sanapeun teu tatapa sini disilik we manehna deuk nampiling tapi puguh oge Ki Obing teh lain budak kamari ieu atuh Ki Obing teh nya maena rikat ngabalirkeun beungeutna mun rasa lengkah ka tukang bari ngababuk pigelang Darwita anu deuk ngagampleng kana pipina alah malawan sia teh reka lawan saja kain plok Darwita nafsuna jadi asak kaindit barang tetela panampilingna poos teh malah pigelang manehna anu kabeunangan dibabok ku Ki Obing ya tang tuh deuleu daing teh lain bangke atuh euy Ki oge aing teh murid Roma Irama sia goblok Ki Obing morongos bari nyusun di kuda-kuda bisi Darwita kateterusan rajang teu beda we ti injuk di banjur ku bensin terus disunut amarah Darwita jadi nguntab-nguntab sanguk we manehna ngirimkeun peureupna ngadius rek ngahanca sukang irung Ki Obing jingkrak bari dua leungeunna ranggah pikeun newak leungeun anu jirawan tapi sakali ieu mah gerakan Darwita kacida kasitna sakilas mehna narik leungeunna kius peureub kencana ngaplesat rek ngahanca careham kenca Ki Obing puguh leungeun Ki Obing keranggah ngagentak dibalikeun pikeun nakis tapi tetela ieu teh mangrupakeun gerak tipu Darwita malulu kalawan kasida kasita maena ngirimkeun dengan katuhuna ngacebrod kana careham Ki Obing anu beulah katuhu ari jebrod ari tanghuak we Ki Obing beheungna ngalangak
bak deui tenggelan kepang leungeun kenca Darwita ngahanca beuheung. Geduk deui leungeun katuhna ayeuna mah notog dada. Ki Obing lain deuri puna ditoron kitu mah. Anu antukna mayana ngageblak nang karak bengkang. Ngan teu we nepi ka kapayahan mah ku kituna mah kaitung rada kuat oge. Gigi brik samonyet. Kurang ajar sia. Darwita nyorowok. Manehna teu terusna raja ngajaga nya hareupan lawan anu keur ngajengkang. Monyet mah tara gigi brik sakunyuk. Ki Obing bari ngagentak ka boreng kahudang. Panon beureum huntuk ka kerot ngarasa gemes anu lain dikieuna. Ngalakon ragrag teh lain matak jadi seber tapi ngadonimulkeun nafsu anu ngagugudug. Eta we napasa mani ngahegak. Wani kene sia teh ha? Wani kene sia teh kurang ajar. Lebokon tetelo. Tidinya lebokon tetelo mah sia teh. Sakitu beungeut siga seblak teh sia. Darwita bepaleukeuh ngwanakeun dumeh manehna geus hasil bisa ngaragrageun lawan nganggapna kana pangabisa Ki Obing teh kacida cetekna. Teu wani kunaon deuleu aing mah. Deung neuleuh peda aing awak lemut. Jamak we kakarasa kitu mah. Keur aing mah teu masalah. Tampanan deui sia monyet. Mangga sakunyuk. Darwita bari nyebrutkeun di pereupna. Sok ka dieu. Mah burung diladenan ku aing mah sia. Ki Obing bari rikat luncat kana lolongkarang kosong sabelut manehna ngirimkeun peureupna narajang lawan ti Gigir. Tapi Darwita teh tela cingisna lain lumayan. Goreng-goreng oge murid kakasihna Ki Jatun. Sagilek manehna nakis panarajang lawan bari ngaciuskeun peureub kencana rek notog iga burung. Ki Obing sakali eumah gerakanana ati-ati pisan. Manehna ngagentak nari leungeunna terus ngalegot bari nyentok leungeun Darwita anu geus nyampe rek notog iga burungna. Salontot. Darwita rek dikusruk lantaran leungeunna kabeunangan. Cilong Ki Obing luncat bari nyamerkeun panimpugna kana punu. Anu antukna Darwita teu bisa naon-naon deui. Lian terus dikusruk. Irungna nyuhid kana taneuh jalan. Heati dampa suku Ki Obing reka cejak hulu. Tapi Darwita rikat malik bari hudang. Karawak we dampa suku Ki Obing teh ditewak. Anu maksudna mah rek terus ditotogeun. Ngan bae Ki Obing oge geus cukup ngarti. Kada naon bahaya anu bakal karanapan ku manehna. Tejol-jol dari kenalik di sukuna anu harita geus dicakal ku Darwita. Tapi terus we dijejekeun kalawan ngagunakeun talaga sapinuhna. Puguh we memang harita posisi Darwita keur tepak deku. Jeung tinimbang bisa notogeun anu jadi lawan mah kalah manehna anu ngarampeuyeuh kasurung ku tanaga anu kacida kuatna. Anu antukna manehna ngageblak di nang karak bengkang. Sedengkeun ceklana lesot. Sasaat kasempatan nu kacida hadena pikeun Ki Obing mah. Barang mireungeuh anu jilawan nang karak deui sarta ceklana lesot teu antaparah dengan heat we manehna ngulangkeun dampa sukuna anu maksudna rek dipake najong sirah Darwita. Tapi Darwita memang pangalaman geus cukup. Memeh dampa suku Ki Obing ngacedak kana sirahna. Manehna rikat ngagorencelkeun badana. Para sisina waktu dampa suku Ki Obing ngahelang kene sakirat manehna ngarontok suku Ki Obing anu sabelah deui. Anu teu merapna ka Ki Obing mah lain deui mata karanjugna. Sameme bisa naon-naon badana geus ngakareong anu satelusa ngakedebut ragrag. Manehna anu ayeuna jadi ganti lalakon nang karak bengkang di tengah jalan. Ayo sia hudang. Masih keneh wani mas yang ngalawan sok. Darwita kudu nama hade oge. Teu daekeun raja nglawan anu tacan sayaga.
Kuniang Ki Obing hudang caru masa eleh Ki Obing teh. Lantaran pamikirna pangna bieu manehna ngagedebut teh sanyana mah akibat tindakanana anu gagabah naker. Narajang lalabora anu teu dipikir heula untung rugina. Jang dijedak teh sanyana we nu ahina manehna sorangan anu ngarandapan mamalana. Kalawan teu nema saucap oge. Saburut we manehna narajang ngahembatkeun campa leungeunna anu datangna ti gigir. Kidak Darwita nyelamatkan beheungna. Bari semu ngareundeuk manehna micen paneunggeu. Cius peureub Ki Obing rek kabentur hulu. Lop Darwita nyelamatkan sirahna. Sedangkan leungeunna dihanap nyebrut ngajamret kulit beteng. Orokai Ki Obing awas naker. Kidak manehna nyanggigir semu ngarampot. Puta pigelang leungeun Darwita beunang dipeupeuh. Teburu Darwita nampi kang ngerepeng. Leungeunna ngadadak karasa komper, tapi peureub kencana mah terus ngahiuk kana sirah lawan. Anu pikeun Ki Obing mah sama sakali teu beda teu bisa niteenan. Lantaran perhatianana sapinuhna dipusirkeun kana leungeun Darwita anu nyolonton rek ngajamret kulit beteungna. Anu akibatna manehna geus hasil meupuh pigelang lawan. Tapi huluna sorangan teu bisa disalametkeun. Ngagaduk dihancap peureub kencana Darwita. Jaligeg Ki Obing sirahna karasa rada lungleng. Rek kanu jadi lawana masih keneh kekerepengan. Geus teu noloi deui kana sirah anu masih keneh nyanyautan, saburut we manehna narajang deui lantaran pamikirna Darwita ayeuna mah moal bisa nakis. Memang teu salah tulupatanan Darwita ukur bisa ngolebat tingkah panarajang. Tapi Ki Obing ngagentak malik nyusul tepus kanu jadi lawan. Nyatana ku peupeuhan anu bangbaraan. Darwita ngolebat deui hiuk manehna ngirimkeun ceungeulan ngagunakeun leungeun kencana lantaran leungeun katuhuna masih keneh nyanyautan. Ki Obing ngagentak malik bari nakis. Sabrut geduk peureub ngahanca dada anu jilawan. Darwita mah sudah mah rek jauh lantaran manehna yakin moal bisa ngagunakeun leungeun katuhuna pikeun nakis. Tapi sakali ieu mah gerakan peureub Ki Obing kasida kesitna ongkoh sumangatna ayeuna mah jadi nambahan. Ki Obing ngagentak malik deui nakis. Sabrut geduk peureub ngahanca dada anu dilawan. Darwita maksudna mah rek ngajauh lantaran manehna yakin moal bisa ngagunakeun leungeun katuhuna pikeun nakis. Tapi sakali ieu mah gerakan peureub Ki Obing kasida kesitna. Ongkoh sumangetna ayeuna mah jadi namahan lantaran mireungeuh anu jadi musuh sasat ngagunakeun leungeun sabeula. Sanajan sateka pola Darwita nyelametkeun diri, tapi teu burung kasusul. Dadana beunang katotog anu balukana Darwita ngagejebut nang kalak bengkang. Cidung! Ki Obing kadeukeut sirah Darwita anu maksudna mah rek diketing supaya ulah waka bisa menyat lantaran mun teu kitu mah mata kajadikeun pugag lalampahan. Kapan maena teh rek init-initan. Keur mah anu dek dituju teh lain lalakon deket-deket. Turug-turug mah nyata nyaho pisan di mana peranah nagadog. Anu tangtu ieu teh butuh waktu lain sakedeung.
mangkaning harita teh geus kasida beurangna dipake galungan ogis aya sajamna ngan kulantaran anu galungan teh di tempat anu sepinaker jadi jongjon we taya anu ngaharu biru kakara oge leungeun Ki Obi ngahiu rek dipake mapeg sirah ngadadak Ki Obi ngagero bari leungeun anu rek dipake ngetig teh merengkel anu karasana lain teh nyerina manehna gancang ngejat pupulingisan barinya kalah leungeun katuhun aku leungeun kencana saterusna mehna luak riuk bari muringis nahan ka nyeri ari breh teh es cuning matak ngagebregna Ki Jatun kenulak cangkeng bari ngabadega merong ka manehanana teu ade curang sia Sobing lain peta lalaki kitu mah deuleu sia gawe licik deuleu sia mah ngadodoho teh jagoan atuh sina hudang heula si Darwitana Ki Jatun nyorowok barinya kakak si horeng mainna teh geus lila nyaksian bari nyamuni waktu Ki Obi rek ngetik sirah Darwita ngagentak manehna nyokot batu aya meureun sagede kaleci mah terus kumanehna dibaledogeun meneran pisan kena kana leungeun Ki Obing anu keurang hayat keneh anu karasana ku Obing mah lain deui nyerina sarta linuna eta we mah nepi ka ngejat sarta balik ke kerepengan ku kituna geus bisa ditaksir kumaha kahebatana Ki Jatun manehna nu miheulaan mah Pak teu pupuguh ngadon ngajak pasya sagarupa Ki Obing gancang nerangkeun sabab-musababna pangna manehna galungan jeung Darwita saolah-olah ngabela diri bisi manehna nu disangka ngamimitian ngajak ribut sanajan kitu lamun nyata andika lalaki tulen teu hade oi milampas turang teh oi nah tadi ku Andika teu karasa kumaha petalaku Ki Darwita ka Andika Andika geus 2 kali ngalaman ragrag tapi mahna tetep we ka Andika mereka sempetan oi pikeun hudang deui karasa teh ku Andika Ki Jatun ngawaweleh lain waos ya Ki Obing ngahulang sanajan hatena mah teu bisa ngabenerkeun kana pamadegan Ki Jatun manehna teu waniun nemal lantaran sieun nimbulkeun amarahna Ki Jatun anu mun seug manehna ilu biung ngajak padungdung teh manehna geus tangtu moal mahi ulah-ulah maksudna rek kagadog nyusulan karna teh moal bisa kalaksanakeun ari pamikirna Ki Obing mah ngahantrem lawan anu geus ragrag mah wajar kitu peta teh teu bisa dianggap curang lantaran masih di jero padungdung kajaba lamun nyata-nyata lawan geus teu bisa walakaya upamana geus kapaihan eta mah geus tangtu teu beunang dipindho deui ari teu boga maksud rek terus mateni mah kanu kieu mah manehna teu satuju saeutik-eutik acan tapi kulantaran pamadegan Ki Jatun mah beda deui mun seug ditema teh pasti bakal kapapanjangan anu matak pikeun maehna mah leuwih hade cicing sabot kitu Darwita geus hudang deui maksudna mah rek tos narajang deui ka Ki Obing lain di ngarasa wirangna ku anu jadi guru lantaran manehna kanyahoan ngalaman ragraku anu jilawan tapi maksud kitu teh tulus lantaran kaburu dihuit ku Ki Jatun Obing bener euy Andika lain anu ngamimitianana Ki Jatun ngasongkeun pananya ka Ki Obing sumuhun aras Pak suwer abdi mah dek 13 kelas sumur kompa mun abdi bohong Pak cobi we taroskeun ka Ki Darwita Pak Ki Obing malah nalaunan bari ngarek ka Darwita bener euy Darwita jawab sagoblok Ki Jatun nanya ka muridna
Darwita tengah jawab mahna kalahkah ngajila kaki obing geus kitu luk mana tungkul tuani ngayonan panentep anu jadi guru. Anu pikeun Kijatun mah barang mireungeuh pamolahna Darwita kitu teh geus cope dina hatena yen memang bener muridna nu nyieun kasalahan ti heula. Ari Darwita pangna tengah jawab lantan manehna bingung. Rek ngaku terus terang ngarasa era, rek mungkir sieun ku mamalana lantaran Kijatun teh ceuk paribasana nilas saplasna ngadek sacekna. Tara cueut kanu hideung, tara ponteng kanu koneng. Kajian murid sorangan ari nyata salama tetep dianggap salah. Moal ieu dipangmenangkeun. Komo mun bari jeung mungkir mah puguh-puguh bener salah tapi mungkir teu masa. Geus we lah ulah ngarapkeun bakal tereh-tereh di hampura. Bisa jadi memang Andika anu bener obing euy. Ku kituna kumaha maksud Andika ieu? Kijatun tungtung nama nanya ka obing. Maksud abdi mah bade teras wangsul we Pak. Bade teras wangsul ya abdi mah. Ki obing lemalan bari hate mah teu oleh ratug sok sieun Kijatun turun tangan. Nya santeuna we ngarandaran ka murid piraku we teu rek kabelaan. Henteu kitu. Arek mantog masih tong jeung gede deui si kamplang ku aing. Ngalamun ngarasa masih kene boga kapanasaran kasih Darwita tai halangan. Hampek we teruskeun. Bade wangsul we Pak Ogi atuh. Jong kitu Ulah mantog sia. Geus dihincikeun mah teu talangke deui leos we ki obing teh indit pikeun neuruskeun lumakuna. Hatena ngarasa bungah oge pedah kabeneran teh datang Kijatun. Damun teu kitu mah maenna teh moal bisa tereh-tereh indit. Manehna geus rumasa yen tingkat pangabisana masih kene aya di sanapeun Darwita. Ari Kijatun sanggeus ki obing ngaleos. Sata geus teu katingali deui. Terus we ngabawoleh ka Darwita pokona mah kacida teu panujuna mireungeuh kalakuan muridna kitu teh. Salah pisan sia Darwita. Salah pisan Darwita kalakuan teh euy. Naon perlu lah maneh make gagaw ka si Sobing sarupa. Peda eta mahna ayeuna jadi leuneuh ka semursid, Kijatun ngasongkeun pananyana ka Darwita. Sumuhun. Lumawi ayeuna mahna milu ka pamursid. Tangtos hatena janten malang ka urang gitu. Tacantang tu si Darwita Darledor. Dina nyana oge mahna aya maksud reka bantuan. Tanggung si mursid mah moal daekeun. Kami geus cukup panyahoankeun kana pamadegarna. Oge dina soal pasendatan kami jeung si mursid. Maneh teu pisan meunang ilu piung kacaba lamun kami nyata-nyata geus teu kuat eta mah kumaha maneh. Tapi satungtung kami masih kuat pikeun ngalawanana. Sama sakali maneh teu meunang pipilueun lantaran lain kuna naon sia. Mohon kumaha kitu Pak?